Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Allah wa nashkuruka ya Allah wa nusalli ala nabiyyika ya Allah wa ala ali mahbubi nabiyyika ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa khairal umuri awsatuha wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma fahimna ilma syari'ati wat tariqati wal haqiqati wasta'milna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Satu acana hapunten pun adi nuju aya wagelan sareng teh sareng seja takdim wa takrim ka pun paman salaresna mah sanes ahlina sareng kuduna ngan seja takdim wa takrim, mudah-mudahan janten ilmu anu manfaat kanggo urang sadayana. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 42, makalah 47. La ya'dumu adzambu indaka udmatan tasuddu ka an husniddoni billahi ta'ala fa inna man arafa rabbahu istasghara fi jambi karamihi dzambahu. Bil barakah kalau gatela la ya'dumu henteu direken gede atau agung. Lakna termasuk bin adawatin nafi, berarti henteu sebab diantara harap napi teh begitu banyak seueur. La napi, ma napi, in napi, ayala napiul jinsi, ayala napiul wahdah, anu bimakna beramal seperti lafad inna jeung lafad kana. Kadang-kadang di dieu mah lana lanapyu anu teu ngarubah kana adegan kalimah fi'il mudhari sakumaha dina sorof wa'lam annama wala annafiyatani fala yughayyirani sigotahu taqulu la yansuru ila akhirih. Layak tubuh henteu direken gede naon adzambu dosa indaka disandingan anjeun udmatan kalawan keagungan atawa kegedean tasuddu anu nyegah itu zambu ka anjeun an husnudoni tina husnudon sae sangka billahi ta'ala ka Allah ta'ala. Fa inna man mangka saknya nyana jalma aropa anu kenal ieu si man
Rabbahu ka pangeranana ieu si iman istasgoro tah ngarekeun leutik ieu si iman fi jambi karamihi disandingeun kamuliaan Allah dzambahu kana dosana ieu si iman. Jadi secara terjemah bebasna tong ngarekeun gede kana dosa anu dipigawe ku anjeun nepi ka eta dosa teh dianggapna matak ngahadirkeun suudon ka Allah. Da asa moal dihampura ku Allah. Saknya-nyana jalma anu apal ka pangeranana pasti bakal ngarekeun leutik karena eta dosa sabab Allah leuwih gede dina panghampurana. Komentarna di antara para alim ulama metode cara menyampaikan setiap materi ilmu teh adalah dengan nadzoman. Imam Ibnu Malik menyampaikan materi-materi tentang ilmu nahwu dipermudah dengan hadirna Alfiyah 1000 bait. Imam Ibnu Mu'ti menyampaikan kerumitan ilmu nahwu dengan menghadirkan bait-bait anu kurang lebih 2000 bait. Termasuk guru-guru urang sanad keilmuan urang sadaya Timanun Jaya untuk menghadirkan materi-materi kajian ilmu tauhid teh adalah dengan menghadirkan nadoman-nadoman atau syairan-syairan. Wa Khair Apandi merangkum kitab Tijan Ad-Daruri, kitab Kifayatul Awam, kitab Sanusi, kitab Johar Tauhid, jeung kitab-kitab Tauhid Nusanesta dirangkum dengan nama sebuah kitab Majmu'atul Aqidah anu jero nate adalah nadoman. Maka teu aya lepatna lamun makalah ieu urang dinadomkeun kenten-kenten teu sawios ieu teh. Nadomanana sabab dosa nu dilakonan mangga sareng tong suudon ka pangeran Allah jembar pangampunan ngahampura kasalahan kinten-kinten tiasa apa henteu sabab dosa nu dilakonan tong suudon ka pangeran Allah jembar pangampunan ngahampura kasalahan sabab dosa nu dilakonan tong suudon ka pangeran Allah jembar pangampunan ngahampura kasalahan. Udmat dzambi dina sarahna idza murtaki biha ala wajhain dosa gede anu dilakonan ku hiji jalma eta teh bakal berbanding dengan dua arah. Nu kahiji dosa gede eta teh bakal ngajurung kana tobat, hadirna tobat, terus wal ikhla anhu bakal nyabut kana eta dosa,
wasidkil azmi bakal ngazam kana yen moal balik deui migawe kana eta dosa. Jadi kupedah urang boga rasa dosa nu dilakonan teh begitu dahsyat nepi ka ngaraoskeun ngajurung ka urang pikeun hayang tobat, hayang nyabut tina eta dosa, ngazam kana moal rek balik deui. Ieu mah pahadihi udmatun mahmudah. Bahkan wahia min alamati imani abdin. Lamun tiamah eta kaayaan dosa gede ngajurung ke setiap jalma kana hayang tobat, maka termasuk kana ngagedekeun dosa anu dipuji ku Allah. Makanya beberapa ulama mempermudah karena metode tobat kan dinadomkeun deui gini. Syarat tobat anu sahih aya 5. Dosa nu ti heula 2 ngazamoal arek balik deui 3 ngangres rasa ketir dina ati 4 lamun dosa nate hak adami pentari do bandana pulang kendai 5 istighfar menta panghampurana istighfar ka Allah eta nu utama. Itu diantara syarat tobat. Jadi lamun ngarasa dosa begitu dahsyat nepi ka ngajurung kana tobat termasuk kana udmatan mahmudah. Sebab mustahil jalma bisa lesot tinu ngaranna kasalahan sareng kaalpaan atawa kalepatan. Maka diantara sekian banyakna makhluk Allah, hiji aya nu dipastikeun solehna, 2 aya nu dipastikeun jahatna, 3 aya nu kadang soleh kadang toleh, nu kaopat aya nu teu termasuk soleh teu termasuk toleh. Nu kahiji saha anu dipastikeun solehna nyaeta para malaikat. Alaiha malaikatun giladun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat mah pasti solehna, pasti taatna. Nu kadua aya anu dipastikeun tolehna bangorna nyaeta adalah para setan, iblis baranahanana. Eta masalah wae moal aya benerna ngaranna ge setan, iblis dilaknat, disebut lagi minasyaitonir rajim. Nu katilu kadang-kadang soleh kadang-kadang toleh. Saha teh eta teh urang sadaya manusia mah kadang soleh kadang toleh, kadang taat kadang maksiat, kadang soleh kadang toleh, kadang bager kadang bader, kadang baik kadang jahat. Saha eta teh manusia. Nu kaopat aya anu teu soleh teu toleh, teu dianggap baik teu dianggap jahat. Saha eusina hayawanat jamadat nabatat, tumbuh-tumbuhan babatuan eta mah teu direken soleh teu direken toleh, da teu aya buku catatan amalna kanggo aranjeunna mah. Urang mah manusia kadang soleh kadang toleh. Maka Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti dina kitab Uqudul Jumana ayyur rajulil muhadzab,
di manakah laki-laki yang bersih suci pasti orang masuk migawe karena soleh jeung pasti sok migawe karena dosa mual mungkin jelema lepas daripada dosa maka didawuhkeun ku Nabi fitrah manusia al insanu mahalul khoto iwan nisyan sok poho sok tisoledat sok migawe karena kalepatan karena kadosaan bahkan kaditunan nepi ka kakupuran cenah ge sebagian ulama nyibatkeun annal ma'siyata yursilu ilal kufri bahwasanya kamaksiatan teh bisa nganepikeun kana kekafiran mual ujug-ujug migawe dosa anu gede kajaba migawe dosa nu leutik heula seseorang mual wani ngarampok kana bank mual wani ngarampok ka hiji imah kajaba dimulai ku dosa-dosa nu leutik heula acuk di kokoan sirah di kope yahan tak-tak disor banang kahandapna disa rungan asup ka jero masjid daek ka masjid tapi balik ka masjid koropak masjid kalah leungit ari santri daek ka masjid Jumatan balik di masjid Mekah sendal batur santri ameng ka kantor aya MBG ya nuang MBG batur dosa nu leutik heula jelma moal wani langsung migawe kana dosa anu badag kajaba migawe kana dosa anu leutik heula moal wani korupsi triliunan moal wani maling uang rakyat kecuali migawe kana hal-hal anu leutik heula make sandal batur ngagasa perkara ritu heula ujung-ujungna bakal wani kanu gede maka ya bahasa maya fa'alu minal kabair illa bidawamis shaghair jelma moal migawe kana dosa-dosa anu begitu dahsyatna luar biasa kecuali ku pedah ngalanggengkeun kana dosa-dosa anu leutik salajengna ulama teh ngabagi-bagi deui aya nu disebut dzambun dosa anu disebut jilat alias kesalahan kadang-kadang teu niat migawe salah tapi karena aya kesempatan ujug-ujug hayang migawe salah berarti disebutna adalah zillatun kasalahan ngan lamun dosa zambun memang aya rencana jahat nanti tadina rek migawe mabok geus aya rencana tuluy dinikmati eta mabok teh berarti disebutna zambun lain zillatun tapi lamun teh mereka masjid rek berjamaah balik di masjid nebo sendal batur leuwih hade tuluy kalah di cokot dicandak berarti eta mah aya kesempatan tadina eueuh niat berarti zillatun maka leres anu didugikeun ku bang napi geuning TV kapungkur kejahatan bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang merencanakan kejahatan tetapi terkadang kejahatan dilakukan karena adanya kesempatan maka waspadalah jadi gara-gara kesempatan kadang-kadang sanes gaya anak perencanaan mudah-mudahan orang sadayana diriksa tina eta kalepatan kesalahan amin itu pertama anu dimuliakeun adalah ngarasa gede tapi ngajurung kana tobat salajengna kama kulna ningali di tengahna deui kama kulna qala Abdullah bin Mas'ud masih nomor hiji tadi anu mahmudah anu ngajurung kana tobat radhiyallahu taala anhu annal mu'min yara dunubahu ka'annaha fi asli jabal saur Imam Ibnu Abdullah bin Mas'ud anjeunna nyebatkeun bahwa saknya nyana jalma anu iman teh ningali kana dosana teh ka'annaha fi asli jabal eta dosa teh dianggapna segede gunung anu dahsyat berarti direken gede luar biasa ya khafu ayyaku alaihi sieun teuing dirina ditimpakeun ku eta dosa anu sapertikeun gunung
Tapi sebalikna wa innal fajiro yaradunubahu kadubabin waqwa al angfi. Ari jalma anu lacut mah, jalma anu tukang doraka mah nganggap kana dosa teh seperti laler anu entrep dina irungna. Eta dianggap leutik apa dianggap ageng begitu? Pasti dianggap leutik aya fajr mah. Dosana leutik ieu cenah ge. Fa'atarahu tuluy dianggap hiber, jadi teu dianggap tah eta dosa teh. Wa yuqalu anna ta'ah kullama stagharat kaburat indallah. Maka dibahasakeun ketika ketaatan, kepatuhan, ketundukan, kesolehan teu dianggap, maka pasti disandingkeun Allah mah itu teh adalah amal anu kacida gedena. Seperti kisah Imam Al-Ghazali anu kengingkeun pangapunten panghampura ti Allah lewat ladang asbabna teh ngantep laler anu ngaleueutan kana mangsina. Jadi amal dianggap leutik tapi di hadapan Allah begitu besar. Wa innal ma'siyata kullama sta'damat sawirat indallah. Tapi lamun maksiat dianggap dahsyat, dosa teh dosa luar biasa, dosa teh dosa gede pisan, maka sagirat indallah eta disandingin Allah mah dianggap leutik, da urang nganggap karena eta dosa teh dosa anu dahsyat, dosa anu gede. Tadi nu kahiji dorongan nganggap dosa gede teh matak ngahadirkeun kana tobat. Wasani ayu adzima ingdahu udmatan tuwaqihu fil yasi wal qunut. Nah ieu nu dicacad mah nu dimaksud ku Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah nu kadua, nganggap dosa gede tetapi nibakeun dina hatena ayayas wal qunut putus asa, bahkan watu addihi ila su'udbian billah, bahkan nyampeikeun nepi ka goreng sangka ka Allah. Urang mah kapalang belok, tukang migawe doraka, tukang migawe maksiat, geus kagok borontok, putus asa tina rahmatna Allah. Meureun Allah mah geus moal ngahampura ka kuring teh. Nah eta mah fahadhihi udmatun madmumah qadihatun fil iman. Eta mah dicacat. Berarti aya kacacadan dina imana dan nganggap dosa badag tapi nibakeun kana goreng sangka ka Allah. Kunaon bet jalma bisa goreng sangka ka Allah? Wa sababu dzalik jahluhu bi sifati maula. Aya suudon ka Allah teh gara-gara teu apal kana sifatan-sifatan Allah, teu apal kana kumaha agungna Allah, teu apal kana jembar panghampurana Allah. Padahal sakumaha gede na dosa, Allah mah lebih gede pangampurana. Denten emut kana sapali hikayat dina kitab Tanbihul Ghafilin. Pamit lefat dina bab taubat di akhirna aya bahasa tentang hiji hikayat di zaman Nabi. Qala al-faqih, aya rumus dina kitab eta mah idza utliqu al-faqih fi kitabihi Tanbihul Ghafilin fal murad Abu Lais As-Samarqand wa huwa musannifuha. Lamun teh mah dimutlakeun lafaz al-faqih dina kitab Tanbihul Ghafilin, maka duri maksud adalah pengarang eta kitab. Disebutna lamun menurut ilmu mantik mah dilalah lafdiyah wad'iyah mutabaqah. Kasauran santri mah dilalatul lafdi ala bawa faqahiyat unaha dilalatal mutabaqah. Qala al-faqih rahimahullahu taala haddatsana abi rahimahullahu taala haddatsana abi Hasan al-Farra haddatsana Abu Bakar an-Zarzani an Ishaq an Muammar an Zuhri qala dakhala Umar bin Khattab ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabki faqala an-nabi wa ma yubkika ya Umar. Ya kinten-kinten ka hartos ke bahasa Arab. Tegetang da orang Sundanya sapopoe ngobrol pakai bahasa Sunda, katuangan lagi tuangan
Sunda karedok seblak jeung saja bahana, maka wajar lamun teu paham kana bahasa Arab. Dakhala Umar bin Khattab ala Nabi wa huwa yabki. Sayyidina Umar lebet ka Kanjeng Nabi, ka bumina Nabi, tapi dina kaayaan ceurik nangis. Pastikan urang ge anu ngupingna bakal kaget, sebab dalam sejarah sosok Umar bin Khattab teh adalah sosok anu garang, mantan preman. Tapi datang ka Nabi dina kaayaan ceurik, dina kaayaan nangis. Nepi kan Nabi ge kaget. Wa ma yubki kaya Umar. Umar, ari anjeun teh kunaon bet kalah ceurik? Anjeun teh kapan premana umat Islam, jago ana umat Islam, singa ana umat Islam, bet kalah ceurik? Saur Sayyidina Umar, bil babi syabun qad akhraqa fuadi wa huwa yabki. Nabi, abdi nangis teh gara-gara aya hiji pamuda dina lawang masjid. Eta pamuda teh keur kaayaan ceurik nangis. Qad akhraqa fuadi, gara-gara kami ningali ceurikna eta pamuda, nepi ka kami kabawa ceurik, tersentuh ningali batur ceurik jadi kabawa ceurik. Faqala an-nabi ya Umar udkhulhu alayya. Umar, bawa eta pamuda ka kuring, bawa pamuda. Fadakhala Umar wa huwa wa ma'asyabun wa huwa yabkiyani. Eta Sayyidina Umar keluar nepangan deui ka eta pamuda nu di lawang masjid, disauran ku Nabi piwarang dongkap ka ditu. Terus eta pamuda datang sareng Sayyidina Umar dina kaayaan ceurik duanana. Pas dongkap ka Nabi, ku Nabi ditaros, faqala Nabi ma yubkika ya syab. Pamuda, ari anjeun teh kunaon bet ceurik? Anjeun teh kunaon nangis? Faqala abkatani dzunubun katsirah wa khuftu an jabbarin qadbani alayya. Gusti Rasul, abdi teh ceurik gara-gara dosa-dosa abdi, gara-gara kasalahan-kasalahan abdi. Wa khuftu an jabbarin qadbani alayya. Abdi sieun tina benduna dat Allah kakuring. Faqala Nabi ngadawuh deui, asyraqta billahi syai'an ya syab. Pemuda, nah anjeun teh geus ngamusyrikeun ka Allah, ngaduakeun Allah, percaya kalian Allah. Faqala la, henteu Nabi, abdi mah teu musyrik ka Allah, henteu. Aqata nafsan bi ghairi haqqin. Nah anjeun teh geus ngabunuh ka hiji jalma tanpa hak. Apa anjeun teh geus ngabunuh? Faqala la, henteu Nabi, abdi mah teu ngabunuh, teu ngalakonan pembunuhan. Faqala Nabi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a walau kana mislas samawati sab'i wal ardina sab'i wal jibali rawasi. Saur Nabi, pemuda, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah bakal ngahampura kana sakabeh dosa-dosa. Walau kana mislas samawati sab'i, sanajan eta dosa segede langit 7, sanajan eta dosa segede bumi 7, bahkan seperti gunung-gunung anu bertancap di atas bumi, Allah malautan panghampura. Eta saur pamuda kumaha? Dzambi a'dhamu minas samawati sab'i wal ardina sab'i wal jibali rawasi. Gusti Rasul hapunten, dosa abdi jauh lebih dahsyat daripada 7 langit, jauh lebih dahsyat daripada 7 bumi, jauh lebih dahsyat daripada gunung-gunung anu tertancap di seputaran bumi. Berarti dosana luar biasa, dahsyat gede pisan. Faqala Nabi dzambuka a'dhamu am arzi. Pemuda, nah dosa anjeun lebih dahsyat daripada arusna Allah. Dzambi a'dhamu minnal arsi. Dosa abdi lebih dahsyat daripada arasna Allah. Dzambuka a'dhamu am kursi. Nah ari dosa maneh teh lebih dahsyat daripada kursina Allah. Dzambi a'dhamu min dzalik.
dosa abdi lebih dahsyat daripada kursi na Allah. Salajengna nu terakhir faqalan nabi dzambuka a'damu am ilahak, nah dosa anjeun lebih dahsyat daripada pangeran anjeun, yakni wallahi maksudna panghampura Allah. Saur eta pamuda ilahi a'damu dosa pangeran kuring Allah lebih dahsyat lebih agung tinimang dosa kuring, yakni Allah maksudna panghampura Allah, artina panghampura Allah jauh lebih dahsyat daripada dosa nu dilakonan ku hamba-hambana. Saur Nabi la yaghfiru dzambal azim illallahul azim, moal aya anu bisa ngahampurakan dosa anu dahsyat kajaba zat Allah anu agung panghampurana. Salajengna deui eta Nabi teh naros wa ma dzambuka ya sab, emang naon dosa anjeun teh nepi ka dahsyat luar biasa, lebih gede daripada langit, lebih gede daripada bumi, lebih gede daripada gunung-gunung, lebih gede daripada aras, lebih gede daripada kursi. Naon dosa anjeun? Faqala syab inni astahi, izin Rasul, izin. Wa ma dzambuka ya syab, izin Rasul. Ku Rasul nepi ka diulang-ulang. Wa ma dzambuka ya syab, naon dosa anjeun teh? Faqala kuntu rajulan nubasha an basal kubur mungdu sab'a sinina hatta matat al jariyatu min banatil ansor fanabastuha fa ahrajtuha. Gusti Rasul abdi teh profesi abdi teh adalah seorang laki-laki anu pada melanana tukang ngagali kubur. Eta profesi teh dilakonan salami 7 tahun. Nepi ka dina hiji waktu aya parawan putrina sahabat Ansor maot, maka kami salaku tim penggali kubur ngurus ka eta mayit, ngagali kuburna, bahkan kami nu ngasupkeunana, kami anu nindihan, kami anu ngeusian kana taneuh-taneuhna. Famadaitu ghairu baidin, saatos eta beres pagawean-pagawean kabeh jelema balubar. Da maklum Gusti Rasul abdi mah tukang gali kuburna kudah beberes heula, jadi abdi nu pangpandeurina. Maka saenggeus jalema baralik kami beberesna beres, kami nu terakhir kami lempang ngajauhan ti eta makam. Idz ghalaba asyaiton ala nafsi, ujug-ujug setan teh ngaharewos kana hati abdi. Hei maneh teh kan pamuda pagawean penggali kubur, itu mayit teh parawan, piraku mah di kumaha beureun bahasa ayeuna mah komo bari can kawin maneh teh piraku mah di kumaha paroja atuh, gara-gara kagoda ku setan kami balik deui ka eta makam, kami bongkar deui eta makam, kami buka deui papan-papan eta makam, pajama tuha, maka kami ngajima ka eta mayit. Eta mayit dijima ku eta pamuda. Kami merasa puas Rasul memperkosa mayat. Saenggeus beres eta mayit teu ditutupan deui ku abdi Rasul, langsung dituruban deui ku taneuhna, bisi kaburu aya batur, bisi kapanggiheun, bisi diciduk, komo dipiralkeun mah. Famadaitu ghairu baidin, kami lempang ngajauhan ti eta makam. Eta Rasul idz qamat al jariyatu alayya, ujug-ujug si parawan teh aya di hareupeun kami. Bari faqalat eta parawan teh ngucap, wa ilaka ya syab, cilaka anjeun pemuda, cilaka anjeun pemuda. Taroknati uriyanatan fi askaril maut, anjeun ninggalkeun ka kami dina liang lahat dina kaayaan telanjang. Wajanuban baina yadayillahi ta'ala, kami jadi jalma anu junub di hadapan Allah,
cilaka anjeun pamuda naha anjeun teu izin ketika datang hari kiamat, ketika Allah menggelar mahkamah konstitusi Tuhan, meminta pertanggungjawaban kepada setiap orang-orang yang dolim terhadap orang-orang yang didolim. Nah maneh teu sieun dina hari eta teh, nah anjeun teu sieun. Eta pamuda dicarekan ku mayit nepi ka sapingsana Pak. Beres tina eta pingsan, kakara pemuda sadar cerik, makana abdi datang ka Rasul seperti kitu. Rasul eta dosa abdi. Kumaha ekspresi Rasul? Faqala nabi ma ahwajaka ilan nar. Kabina-bina teuing sia teh mun ceuk urang mah. Kabina-bina teuing. Kacida butuheunana neraka ka maneh mah ya fasik. Hei orang fasik. Bejat-bejat teuing. Batur mah merkosa teh jalma anu hirup, sia mah merkosa teh jalma anu geus bae. Kabina-bina teuing nepi ka nabi malengoskeun kana wajahna. Indit ukhruj min baina yadayya. Indit sia aing geuleuh ka maneh mun ceuk kasarna mah. Eta pamuda ceurikna beuki nangis beuki tarik wae Pak. Hanjakal. Balik di eta pamuda terus teu eureun tobat salami arba'ina lailah 40 poe 40 penting tobat ka Allah. Teu eureun ibadah istighfar, teu eureun migawe amal soleh, teu eureun dalam upaya nyiparatan kana dosa-dosa. Sebab geus dipastikeun asa rek putus asa itu. Asa geus rek moal dihampura ieu mah. Tapi eta rojana masih dahsyat. Yakin Allah lebih gede pangampurana. Makana 40 poe 40 penting ibadah. Beurangna puasa, malamna diangge ibadah, tahajud teu eureun, duha teu eureun, tilawah teu eureun, istighfar teu eureun. Setiap amal-amalan dipigawe ku eta pemuda dalam rangka tobat ka Allah taala. Falamma tamma taubatan arba'ina lailah, ketika sempurna 40 poe 40 penting tobat ka Allah, rafa'a yadahu ila sama. Eta pemuda ngangkatkeun leungeunna ka langit. Ya ilahi Adam wa ya ilahi Muhammad wa ya ilahi Hawa. Hei pangeran Nabi Adam, hei pangeran Nabi Muhammad, hei pangeran Sayyidah Hawa. In tubda alayya, lamun teh mah fa illam tubda alayya, lamun teh mah anjeun teu ngahampura ka kami wahai Gusti, fa arsil naron minas sama'i wa najjini min adzabil qabri. Ya Allah, lamun teh ama Gusti tengah hampura karena dosa-dosa abdi, maka sok Gusti kirimkeun seuneu ti langit duruk abdi di ieu dunia, bakar abdi di ieu dunia. Tapi Gusti syaratna wa najjini min adzabil qabri, tapi salametkeun abdi di alam kubur Gusti. Lamun teh ama Gusti tengah hampura sok Gusti abdi mah jenting diduruk di ieu dunia. Abdi rumaos dosa begitu dahsyat, duruk we di ieu dunia Gusti. Wa in tubta alayya fabashshir bi Muhammadin wa ashabi. Tapi lamun Gusti ngahampura ka abdi, maka wartosan Nabi Muhammad, bejaan Nabi Muhammad sareng para sahabatna. Abdi teh dikucilkan ku Kanjeng Nabi, abdi teh dibuli ku Nabi, abdi teh dicuekeun ku Nabi. Sebab cek Nabi abi mah moal matak menang panghampura. Saatos munajatna eta pamuda, nazala Jibril ilan Nabi. Jibril sumping ka Nabi Muhammad, Muhammad am khalaqtal khalqa, nah anjeun teh nyiptakeun ka sakabeh makhluk atawa am ilahak atawa pangeran anjeun. Saur Nabi Muhammad, ilahi khalaqani wa khalaqahum, Allah anu nyiptakeun ka abdi jeung Allah anu nyiptakeun ka sakabeh makhluk. Muhammad, nah anjeun anu bakal ngahampura ka hamba-hamba kami atawa Allah nu bakal ngahampura. Saur Nabi Muhammad, Allah anu bakal ngahampura ka hamba-hambana, lain kami anu bakal ngahampurana. Saur Jibril, nah anjeun anu ngarizkian ka sakabeh makhluk atawa anjeun nu ngarizkian? Allah nu ngarizkian ka sakabeh makhluk, lain kuring nu ngarizkian ka sakabeh makhluk. Muhammad, bejakeun Allah geus ngahampura ka eta pamuda. Eta Nabi Muhammad anu tadina cemberut sumringah bunga. Oh ternyata geus dihampura ku Allah gara-gara tobat 40 poe 40
penting. Fada'a ila syab eta nabi ngageroan ka pamuda-pamuda dieu, ka pamuda ka dieu, nu kamari nu babaheula ceurik di pantau masjid ka dieu. Allah geus ngahampura ka maneh gara-gara tobat maneh 40 poe 40 penting. Jadi ternyata sedahsat-dahsatna gede dosa tetep Allah malautan panghampura. Allah tetep lautan panghampura. Maka orang rumaos jalmi anu seueur dosa mudah-mudahan ku wasilah ieu pangaosan Allah ngahampurakeun sadaya kalepatan urang samudayana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan makbulah wa wahab li rizqan wasi'ah wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah bal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Nun ya Allah pangeran abdi hapunten dosa diri abdi. Nun ya Allah pangeran abdi hapunten dosa ibu rama abdi, hapunten dosa ibu rama abdi. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina rahmat oge magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun tina sadayana kalepatan bilih teh aya ucap lampah paripolah anu matak ngarahetkeun kana manah mugia para jamaah samudayana Jembar manah kanggo ngahapunten bade dihapunten. Atur nuhun. Mudah-mudahan sadayana aya rahmat oge kawilujengan amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.